Israel geningan siga kieu cenah dicabut nyawa teh kumaha nyeri na teh masyaallah leuwih teu dicocok ku 1000 pedang leuwih ti domba anu disisit keur hirup kumaha Israel kade umat kaula maulah nepikeun ka nyerieun keun bae kaula cek Rasul anu gawakilan nyeri na maot umat kaula itu saking nyaahna Rasul urang saking deudeuna Rasul urang geus nebongkeun naon ayeuna alhamdulillah urang bisa memperingati kana dilahirkeun anak Rasul mudah-mudahan urang ieu tina sapalih wasilah itu sing meunangkeun kana kanyaahna Rasul yaumil kiamah kitu sepuh eta tina sapalih tadi katanya jejang urang dua perkara anu eta nuduhkeun leuwih alus keneh perkara modifikasieun ku urang daripada eta perkara. Itu perkara modifikasieun ku urang dari pakir, perkara modifikasieun ku urang maut. Awas sing emut. Itu dina ukuran maulid ieu aya bahasana kieu. Ieu kaitu kumaha nembongkeun kana mahabbahna Kangjeng Rasul, mahabbah ka Kangjeng Rasul, pika cinta ka Kangjeng Rasul, nuduhkeun ieu teh urang keur ngalawan kana kaitu musuh-musuh urang. Awas, tiap-tiap jalmi dipasihan ku Allah musuh pak. Tiap-tiap jalmi bu ku Allah diberi musuh. Rek ajengan, rek kiai, rek ustad, rek santri, rek masyarakat biasa, rek pejabat sarua ku Allah diberi musuh. Musuh urang teh kabeh aya 4. Musuhna teh aya 4. Kahiji musuh urang teh dunya. Dunya teh musuh. Adu ku urang dipikah hayang musuh teh. Bari jeung kumaha ku Allah, ku Allah nya ku para ulama ditunda eta dunya jajaran musuh teh anu peringkat kahiji. Ditunda lagi dinu kahiji dunya teh musuh urang. Musuh cenah teh dunya teh. Naon sabab dikuatan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Rasul ad-dunya ra'su kulli hatiatin. Yo, kaitu ari resepna kana dunya eta teh tina kaitu biangna saban-saban kagorengan. Endogna setan, endogna kaburukan, biangna jurik cik urang mah. Kaitu kumaha dunya heula. Naon sabab disebutkeun kaitu peringkat pertama tina musuh urang dunya sabab teu saeutik adik jeung lanceuk belaan nepi ka teu patanya ngurus-ngurus warisan dunya keneh. Teu saeutik tukang ojek waniun silih gebuk silih teungeul kusabab parebut penumpang eta penumpang ngasilkeun kana duit dunya keneh sarua parebut urusan dunya. Ibu-ibu waniun molotot kan jadi salakina kusabab kurang dunya. Asa jarang sugan aya di Sukatani nu molotot ka salakina pedah mung berjamaah asa henteu. Bu, sok tarada molotot ka salaki pedah teu berjamaah. Ente paling lamun teh mah kurang jangka pasar ada heueuh kurang saya teh saking maksudna itu bu batak waniun urusan dunya mah masyaallah itu sepuh aya kuatan dunya mah ayeuna kaitu ngaja bae aya kuatan dunya kaitu kadieu kumaha ujung-ujung nama angger sahuap ujung-ujung nama angger nu dialan mah jiga kitu da geuning ukuran kanikmatan teh lain ukuran dina lobana dunya tapi tina sapalih nu karasakeun kanikmatan urang ayana teh kanikmatan kaenakan teh dina badan anu sehat. Sok kadangu ku urang di mana nanya di Sukatani Kang cager itu jawabna kumaha alhamdulillah cenah ari awak mah sok kitu lain Bu sok lah kaitu ditanya Bu cager cenah ceuk alhamdulillah cenah ari awak mah heuh nya hayangna kumaha eta cenah Kang anu sarupa eta cenah anu sarupa heuh nya daek onaman pesak modal duit loba kudunya tapi dahar di Grambu daek teh Bu untuk duit loba Bu ye dunya loba tapi dahar segala ulah sangu ulah mending kena jiga urang cabrek segala dihuapkeun isuk-isuk geus bala-bala dina bala-bala geus sabaraha rupa dihuapkeun kaitu isukan geus rada beurang tambah ku sangu pala lohor aya acara ngawadang segala lupa dahar dibae naon dihabak di ka baeng dihuapkeun urang itu sepuh kajen ting urang kaitu anu biasa geus nu penting mah daek syukuranana eta mata kahiji balik deui musuhna urang teh nomor kahiji mah dunya
Itu ilunya teh geuleuh malah cik Sayyidina Ali karamallahu wajhah nyebutkeun ad-dunya jipatun, ari dunya teh bangke. Dunya teh bangke cenah Pak. Dunya teh bangke, Bu. Duit teh kaya-kaya bangke. Itu ad-dunya jipatun, aing ngaran bangke kira-kira na geuleuh teh. Geuleuh teh. Geuleuh bantuan nggak teranggus. Aing ngaran bangke ya geuleuh, aing ngaran bangke bau teh Pak. Bau aing ngaran bangke kayak itu hoream ningali Bu. Hoream ningali na oge. Anu matak di mana teh jelema ningali kayak itu kana bangke pasti geuleuh nyebutna teh. Tah urang sarua dicek Sayyidina Ali nyebutkeun ad-dunya jipatun gua nama ningali duit teh geuleuh aya ngasongkeun salaki. Kayak itu makeun duit ka ibu-ibu yeuh. Cek salakina teh Bu kita menang macul teh menang sakieu cenah ayeuna mah nu merekna teh. Kumaha cek ibu geuleuh tong dibikeun ka. Osok itu teh. Tara lah jang urang mah geuleuh cenah bangke ka itu atuh beureun piceun entong aing ngaran dipiceun ka itu bangke eueuh nama eueuh mereka jiga ayeuna aya tina sapalih ka itu perjalanan tina sapalih aya ka itu kalakuan anak ngaku nama Islam keneh boga dunya dibikunan diaur-aur di kamana karepkeun manehna mah kumaha keun bae cenah jang anak pamajikan mangkeda Allah boga ieu dan Allah anu al-wakil aya kuat dan anu kitu tah dunya teh dipiceun dunya teh ditinggalkeun bae cenah urang jang pangkat urang mah beda deui da lain bet pangkat walina Allah beda deui jang urang mah da lain bet pangkat aulia na Allah lain pangkat kakasih keukeuh urang mah ngabutuhkeun syariat atuh beureun jiga tadi teh ya dunya teh kudu kumaha atuh ngaran bangke eta piceun ngan peda piceuna ka bikeun kalelekeun bikeun urang boga bangke bikeun kalele dumokeun manfaat teh bangke manfaat teh manfaat dipake para lele tuluy lele ngamontokan di mana teh mah lele geus ngamontokan dijual ta lele ngajual bangke apa ngajual lele ngajual lele urang beureun aya hasilna teh aya kamangfaatanna urang ge sarua boga dunya urang ge sarua boga duit piceun eta duit teh bikeun ka mana bikeun ka lele mana lele na masjid nu keur dibangun pondok nu keur dibangun bikeunkeun ka dinya engke bakal montok buku amal urang di mana geus montok buku amal urang batian insyaallah di alam akhirat kitu kudu mah aya nu keur muludan bikeun kana muludan hipa gede-gede nu ngaran ka itu ududan jang muludan ieu mah datang panitia cenah rek muludan di RT 16 ieu itu rek muludan dina pesat aya duit 165.000 nu dibikeun nu mana tah anu 5.000 bae lah nya jang panitia geus tah panitia 5.000 we goceng hayang dunya goceng hayang surga goceng di bae ka era itu hayang surga teh kira-kira itu hayang surga teh goceng cik pontong goceng teuing atuh jang surga mah itu 5.000-an cenah. Tong goceng ting 5.000. Itu sepuh. Eta nomor kahiji urang terehkeun nomor kadua. Itu. Nomor kadua musuh urang itu nafsu. Nomor kadua musuh urang teh nafsu. Kahiji mah tadi dunya. Anu kadua nafsu. Itu nafsu cenah anu mana? Loba. Ukuran nafsu teh pamit telepat S8. Nafsu teh S8. Kan keun anu salapan eta panjang teuing lah. Itu kumaha geus we urang canak we anu ngajadikeun watak jeung urang. Nafsu biasana aya tingali kitab ka itu karanganana Imam Ghazali nyebutkeun cek Imam Ghazali kumaha ye nafsu teh aya nu termasukkeun ka itu watak anu ngajadi watak tina eta nafsu aya nu disebutkeun watakna watak rububiyah aya anu disebutkeun ka itu watak syaitaniyah aya anu disebutkeun nafsu anu jadi watak bahimiyah aya anu nafsu ngajadi watak sabuiyah anu mana unggul nafsu rububiyah atanapi nu jadi tabiah rububiyah itu nyaeta ceuk urang mah tabiat kapangeranan kumaha anu biasana eta pangkat disimpen di Allah Subhanahu wa taala di pangeran urang tuluy dipake ku urang naon di mana hiji jalma resep dieuleul-euleul di mana hiji jalma resep diangkat-angkat
di mana hiji jalma resep dipuji-puji maka ngabogaan nafsu anu ngajadi watak rububiyah. Piceun inna nafsa la ammaratum bisu. Ya cenah ari nafsu mah ari ngaran nafsu teh eta teh sok nitah teh kana kagorengan. Geus pasti kaitu ngaran nafsu mah kitu sepuh. Ayeuna wayah kieu lah karepna mah hoream kudu ngahadiran majelis ilmu. Hoream muka sebutkeun mangkat kada berjamaah, mangkat ka masjid teh hoream. Itu teh maksakeun mah keun bae da urang muka itu ibadah lagi menang maksakeun. Menang maksakeun sadaya ge kitu sepuh. Baik, da teu maksakeun malamun ngagubuk ka hoream pasti mung lah ka itu subuh ya kudu hudang. Da itu barijeng tiris ongkoh. Itu kudu wudu salat tibang 2 rakaat padahal atuh badena teh badena ieu mah. Itu da seger keneh nya. Subuh mah atuh nu opat teh subuh, rohon nu capek mah 2. Itu kahayang da kumaha geus diatur deui ku Allah. Geus jadi katangtuan ti Allah perkara nu geus diatur tong dipertanyakeun. Maka hek cenah kaitu pigawe hoream ge bereskeun ku urang wudu gidi urang mangkat ka masjid mangkat urang berjamaah barijeng tina sapalih anu dijanjikeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gede ganjaranana mangkat berjamaah komo dina waktu poe urang mah penting mangkat berjamaah itu maka kumaha lamun teh mah aya cenah jalmi-jalmi ningalieun kana berjamaahna salat subuh berjamaahna salat isya atau siga kumaha ganjaranana yakin dina keur palebah parabutna moal aya istilah mung kecuali kahalangan ku paeh bahasana kitu. Duh ke nafsu mah kitu. Aya di malahan nafsuna nafsu syaitaniyah. Ke nafsu syaitaniyah mah anu narik-narikna teh ka itu kana itu naon munak-munak cenah. Aya teh aya di nafsu nate nafsu itu anu jadi watak itu bahimiyah naon nyata watak sato nu sok rajin aya di urang kumaha watak sato ngarep poe kana perkara nu aya di batur atanapi itu dina aya urusan al hirsu itu al hirsu cenah hancur mah kada demes anu dipikiran dengan eusi peuji teh jeung bungkus kulit keun padahal mah eta mah geus diatur atuh ku Allah geus diatur kitu sepuh. Malan aya di nu kaopatna mah tadi nyebutkeun teh kumaha nafsu anu ngajadi watak sabuiyah naon watak satogalak naon anu sok timbulna tina eta nafsu tina eta watak nyaeta sok rajin urang aya ngewa ka batur nalika teh mah batur meunang kanikmatan disebutkeun hasud teh tatangga nu kabeuli mobilna urang nu muriangeunana tatangga nu kabeuli emasna kitu bener Bu tatangga nu kabeuli emasna urang nu pusingna gitu eta biasana tina watak sabuiyah cenah eta keun nafsu urang tarehkeun itu tareh dunuhna di tempat pengajian mah aya nomor katiluna tina sapali musuh urang teh ka itu anu disebutkeun setan cenah setan eta musuh urang keneh itu yakin nyebutkeunana innahu aduwwum mubin eta teh cenah yeuh setan teh tina musuh anjeun anu pertela ti mimiti bapa anjeun umat kaitu ti mimiti bapa anjeun Nabi Adam jeung Umi Hawa kumaha digodana ku setan nepikeun ka ayeuna urang anger ku setan diwae dejek setan bahasana Gusti ku abdi rek digoda anakna Adam tibelah kenca tibelah katuhuna tibelah luhur tibelah handap sehingga keun moal aya celah jang anak Adam keukeuh ku kaula rek diterapkeun panggoda ceuk Allah pek itu kumaneh goda ngan eta lamun teh mah umat lamun teh mah anak Nabi Adam masih keneh daek macakeun la ilaha illallah masih keneh daek macakeun istighfar ya kami ge moal eureun-eureun ngahampura ka eta anak Adam. Hayu terus-terusan ku setan barijeng tingali kitab Nasiihud Diniyah nyarioskeun ukuran setan mah kitu aya kuateun setan anu geus puguh nu nyarek kana ibadah aya deui setan anu ngahayo-hayo itah ibadah aya Pak aya deui setan anu itu nyebutkeun kumaha hayo cenah ibadah ngan beda kumaha aya tungtungan sok hayo ibadah sarah jongjon bahasa setan disarua aya kuateun setan anu geus nyarek ibadah geus puguh di teh mah itu nu kurang sok disanghareupan
anu barjing urang lagi sadar aya di setan anu itu nyebutkeun kumaha yo cenah cek setan teh hayo ibadah hayo cenah ka itu salat hayo wiridan hayo baca Quran hayo ka itu ratib eta setan kuruduk di nyamperkeun itu cek setan kumaha karasa cenah capek euy itu bahasana teh aya tah ngarawat di kan hati urang teh cik urang teh aing mah asa capek hayo wae cenah teh itu wiridan tetapi anger keneh geuning menta teh can dibere keneh wae ku Allah teh kumaha cek setan nya capek mah eureun mantap kalakuan urang itu geuning keur daek sebut eta maca Quran kuatin 2 juz menang sapoe hayo tuh dar teh menang saminggu plong 3 bulan teu urang mah itu rajut daek beuleung yang mangkat ke masjid menang saminggu plong deui tuh di ka itu biasana teh lamun keur menang ka riweuh sok rajin rada daek ka masjid mun keur menang ka pusing keur menang ka susah karek sok rada daek tahajud rada daek duha rada daek pan hafal teh